menta panjang umur anu barokah. Ulah panjang umur unggul ya, ada panjang umur anu barokah bari kaya sehat walafiat. Percuma panjang umur memberi barokah. Jadi panjang umur orang dilobak-lobak pakai nyen jahat. Gusti panjang bisa barokah. Kayak tadi yang sedih, tapi di ayatnya di nanti ayat kun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya apa? Tetap bainal kafiwan antara kaf jeung teh ayat sa'ah ijabah. Artinya mana? Wali hikmah dicetak. Dan mau ada ke mekatnya kayak orang mengatakan umum. Nuka duana menta rizki anu barokah. Gusti seueur milik syarat rizki anu barokah. Biasa narik karena ibadah. Sekali keterangan di kitab man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban. Siksa saja anu hayang usahananya kalajatul barokah baikan bagus hade bagus ya saja tak mengarepkeun usaha lancar aya dina kabarokahan dina kabagusan pahalai maka tetep kaya jana aya pada pamsata ya kudu ngarasa anu lima perkara usaha yang lancar kudu ngajaga anu lima perkara. Awal hari kali kita ayat hirok syai'an kula rek ngahir karena hijau berkara menparoi nilai dina pihak-pihak kabarduan di Allah tuh adri kasih karena gara-gara usaha nukan dina lalu usaha ayat lancar berbarokah dan kula rek ngahir hiji kabarduan dina parabuk anu dipadukeun ku Gusti Allah. Gara-gara orang kasak, gara-gara orang gawe, tapi kan ninggalkeun sholat Jumat karet, ninggalkeun sholat lohor, ninggalkeun sholat asar, gara-gara digawe, urang ngahir ke sholat, atau murangan karena ibadah, untuk sholat, langsung dibalime, usaha yang lancar. Ulah wani-wani ninggalkeun kapanduan dipadukeun ku Gusti Allah. Rek kawin rek naon satu tunjal daek rek ngalakonan ibadah nu diparentahkeun ku Allah. Lancar usaha. Rek Gusti percaya. Itu mah atuh. Lamun berbuat ekonomi mah atuh pakat. Jadi ajeuna atuh pakat. Usaha itu dari dia berkaya barokah ulangan menjelaskan nuka duana ala yuni ahada min khalqillahi ta'ala ulah rek ngarikeun di dalam dina makhluk Allah subhanahu wa ta'ala li adil kasbi karena ala usaha. Jadi usaki kurang hayang maju naik pangkat jabatan ikut kanan ikut sini dari ikut batur gadoli batur mual barokah tadi naik pangkat jabatan naik gaji sekarang gede hutang ya ayo mobil mah ya hutang kalau dijual ke bengkel rumah masih gede hutang kade Riki hayang hutang